Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan cangkuang dina wanda kacati suling pamundut ti kersana ibu guru Tika Rostikawati Dewi Yulianti anu kawit di Tatar Sumedang nyangakeun kabeleseng sadayana. Kurang mereka waktu katukang mapai dia kemajaan rara kita di situ jangkuan Caang bulan katutup mega milunya sian dua rasa nu mengket kaheman moal bade pipisahan tangkal camara meringan angin pentingan prokan dunia asa nu urang ngaduaan nah ayeuna berpipisahan Caang bulan di situ cangkuang kiwari teu oleh narembongan carita endah urang duaan omat diukir dina lamunan Caang bulan di situ cangkuang dina rasa teu boleh ngalangkang najan urang pipisahan ate masih anjangan. Iraha urang reka was waktu katukang mapai ria kabagjaan rarakitan di situ cangkuang Caang bulan katutup mega milunya sian dua rasa mengket kaheman moal bade pipisahan tangkal camara merindingan angin peting ngaleprokan dunya asa nu urang duaan naha ayeuna bet pipisahan Caang bulan di situ cangkuang kiwari teu boleh narembongan carita endah urang duaan umat diukir dina lamunan Caang bulan di
situ cangkuang dina rasa teweleh ngalangkang najan urang pipisahan hate mah silih anjangan Hatur sami-sami abah Ika oge kasadayana Baraya saeng berasa mulai Hatur panglujeng kasadayana Kribaras Lampang bakal selampang muat Mugia salawat aya dina jalan silaturahmi amin ya rabbal alamin menuju kasayang kanggo urang sadayana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.